Ceng, kamana meni gayak itu didinya? Ya paling dia namanya. Nyek apel atuh budak orang mah. Anjing hebat gitu si eta Ele we urang mah ku si eta. Pusing. Ayo lah. Punten. Di mana nih Mang Aceh? Biasa, apel atuh budak orang mah. Aduh, Mangga itu mangga. Ini gaya, kos mau payu wae nak kaca. Kemananya ieu? Abang anak onta ditungguan teh meni liar-liar teuing. Kemana sih? Geus beurang ieu teh meni can datang wae. Asal nama ieu mah teh ieu. Mudah-mudahan mah aya we lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aya kitu aya teh. Ui. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang asaha ya teh. Asa ujang, datang-datang teh teh. Ngajak ui aya teh aya. Aduh, mana teh yang kain tu aing? Nuhun diajak jalan-jalan. Ulah bagaya pisan ni anak muncang. Aya sayu. Ninina aing mah. Silakan. Mau oleh-oleh henteu ujang teh bawa ka dieu. Guru su tadi teh. Rek naon teh bawa ka dieu teh mau oleh-oleh mah. Nyarek amang ngajak ui ka ditu. Awah, ya, awah. Aing tu aing mah teh mantau. Mantau teh ah. Aing mah dieu teh barang ngopieun aing. Her. Di mana ceng? Kenal kalak nyanyi? Lain nyanyi aing mah ceurik. Harus kenal tuh bagas turun we. Lain teu boga sapatu urung aing dicarekan ku nini peot. Pi, Mi. aing ngadaweung teh tong bari colohok nyaplukan laleur atuh. Iya bari ngopi. Nyacing atuh ah. Buatan mami meherang panon deui Rawasan menclang. cing ieu. Sok atuh. Aduh, segar kieu mi aduh. Alhamdulillah. Bener sore-sore kieu mah ah. Ngopi ya. Ieu mah asa sararepi ari budak si Ujang ka mana? Biasa paling apel si eta mah. Aduh, geus boga pamudanya, geus ketereh minantuan urang teh. Tuan nih. Astagfirullah. Ieu budak mama anu bageur, anu kasep, anu soleh. Ayeuna. Ayo Ujang kunaon? Ongko rek apel cenah ka bebeb Ujang. Nyantas apel mi tapi teu aya uwina. Nah, terus naha balik beceurik. Usir kalau kagak nu aya teh kalau nini peot. Mana ditolak apel anak puncak? Nya bapak. Istighfar ieu, lain kadua ngupahan ka budak teh. Kada eta meuni kitu teuing atuh ceurikna. Nyarenkan teh sok bebeakan. Dikumaha ku nini peot teh cik ngobrol ka mama bebeja. Ditah balik ka ditu cenah. Gawe naon ka dieu cenah. Terus pedah naon kita balik. Kapan peda teu mawa oleh-oleh mi. Aduh. Iya ke anak sultan urang lebih ka kitu. Kan kerang di datangan ya. Mama mah teu narima udang dikikieu. Cik sampeurkeun ku papi mah nya teu wani nyampeurkeun nini peot. Siap mi 86. Bener, Papi bener, urang bener. ontrong haling. Anak kesayangan mama dikikieu. Lagon didinya. Cik mah geus Ujang tong ceurik wae. Kamana ya? Ih, Aduh, kata saha we geus kitu we. Aduh. Aduh, udah. Aduh. Bangku tinggalan wae gara-gara bangku yo. Keringali yo awe geulis teh. kemananya si Kakang teh? Ih.
Lu naon saya teh dicari ku mami tadi kucri ku koleceran gitu dia helikopter wae saya teh. Nungguan si ayang embeb. Aduh, nu tadi nu letik-letik ya si kisalak. Nya nu gak bisa. Waduh, diusir ku aing tuh man. Hai, mami mah diusir-usir. Teh saha dia teh barang ngopi teh mau ope oleh teh aing teh kopieun atuh. Geus luang lila-lila mah diusir aing mami. Ah, tuh bae peduli. Main ini ranganna mesti kumahakeun. Patir itu aing. Yang boga kabogo kasih kisalak atuh diusir ku aing rongkat atuh Siti. Is, nah kabogo didinya eueuh datang kemana? Menuju damel Kang di luar kota. Aduh, kabeneran atuh ya akang nuju jomblo. Kunaon Kang sarasiri siga marmut. Aduh, sakieu ganteng nami disebut marmot kacida ieu mah. Tuh, anjir itu ningan ini pewat anu ngusir anak aing teh. Aing di jailan sia. Tah. Kacau, ku aing di baledog sia. Aduh, daerah wis biasa ya teh wanita aing. Aduh. Si Gelos ya dikadek ku aing saya keluar. Si aing tangtung. Beunang sia ku ini Tangtung pewat. sia dikadek ku aing mah. Sanekeun ku aing ratangka sia. Tamang gitu. Tamang aing nanang ratamang. Jeruk sia. Menang aing tabangna dibelit ku aing. Sia. Ampun. Matak lah ya, tewani-wani kan ini oke masa teh dikadek ku aing. Ampun. Gelo ieu mah ini teh euy. Kamana si papi teh lila-lila teuing nya? Asa teu ngeunah hate ieu teh. Aya naon gitu. Jang. Yeuh, tong cingogo wae ieu urang teangan si papi melewati rasa teu datang-datang teu balik-balik yeuh. Teangan mamah mah teu jongjon. Ayo buru. Ka mana nya? Mana nya ieu teh? Mak tuh, dua api tuh. Ceng, aing karunya teuing itu saha teh nya? Sigana ieu mah ku nini pewat tadi. Bener Ujang eta si papi ya Allah karunya teh ayo sampeurkeun urang tulungan. Tah aya suara si Mamah jeung si Aceng. Ieu Ceng, pi, ah, bener. ieu Tulungan tang lesotkeun si Abi bener ya Allah. Gusti nu agung nah bet bisa kieu. Itu sok pur ieu ieu Bantuan heula. Keun sok bantuan heula. Nya euy. Pantesan mamah teh teu ngeunah hate, papi. Di Borogo di kusini ini pewat ih sieun bapak ge ih. Di meter kejam pisannya si Ampun nini. ih sieun di bapak ge. Nini nu nyarekan Ujang Nya tadi. eta teh galak pisan abi ge Galak ditalaku. bener ih. Papi nah teu ngalawan. Mulut preman teh mah sieun papi ge. Kolot tapi galak pisan. Tanagana kuat pisan abi ge nepi ka ekmet celengat. Geus lah, nu penting si papi salamet. Alhamdulillah kapanggih. Alhamdulillah deh hampura we bapak teh bisa nulungannya. Geus aya naon maneh neangan nu bener nya, nu nyaah ka maneh. Nah, gitu didoakeun ku mama, ku api. Ujang sing boga milik nu gede nya, boga kabogoh teh nu narimakeun Ujang we. Alhamdulillah salamet. Hampura bapak. Geus sekali-kali deui. Ngurung apelan si Uwi.